Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mitra kaum dangu tiasa tepang dangu deuinya sareng simkuring jeung Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu bakal ngalajengkeun cariyos Jejer Awi Pasaran Anyar dina seri ke-12. Nanging satu acana simkuring lajeng maoskeun kana ieu cariyos langkung tipayun simkuring nyuhun pangapunten anu saageng-agengna bilih manawi aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina ongkohna da ieu mangan sauk rekat carita anu direka ku simkuring etang-etang pikeun maturan sepi dina wayahna urang sarerea istirahat. Simkuring salaku anu ngareka masih sadar kene atanapi rumaos ieu rekaan teh masih jauh tina kasampurnaan kukituna nyuhun kali kantos bantosanana kalayan kritik sinarang sarana anu ngawangun kangge simkuring. Kukituna supados tong nyangkolong ting kana waktos mangga urang kawitan wae ieu dongengna anu ngalajengkeun dina seri ke-12 dina judul Jejer Awi Pasaran Anyar. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu dikocapkeun di bada asar antawis kirang langkung jam 4:30 sonten hari Tani Rutmi nuju ngadaweung sosoranganan di tepas hareup panyawangna asa kosong nu sakapeung ngareret ka sahawe nu jaljol lelempangan di jalan hareup bumina. Saur Ni Rutmi, "Duh, budak teh hese dicaram dipiwarang tong kamana-mana kuring sare malah ke susulumputan angkat jabaning raraosan teu geunah pisan aya naon ieu teh nyobi bade ka jalan gede da bisi ke kedap deui ijang datang sok pilih engke malah hariwangeun anjeunna balik tapi abdina teu aya di bumi." Gunemna Ni Rutmi nu harita masih kene cicing di tepas hareup telami antawis kaselang sababaraha menit jol si Jaka datang mantun amplop nu dikekewer dina leungeunna. "Assalamualaikum mak, ijang tos dongkap acannya mak." "Salam Jaka." Bari harita naroskeun ijang ka Ni Rutmi dilajeng jurut calik di pinggireunana Ni Rutmi para mitra. "Waalaikumsalam, teu acan ujang. Angkat nama ti enjing tapi panginten sakedap deui ge uih. Sabab diwakasan supados uih damun tos jam 4-an mah." "Dupi eta naon ujang? Amplop eusina dikekewer wae bade dipasihkeun ka emak atanapi kangge saha?" Taros Ni Rutmi bari ninggal ka Jaka nu asa pageuh nyepengan eta amplop nu panyangkana eusina duit bade dipasihan ka anjeunna para mitra. "Oh, ieu teh titipan mak ti Teh Yusti tadi tepang di jalan nitipkeun ieu amplop saurna bade ka kota heula ieu dititipkeun ka abdi kangge ijang." Kocap Jaka nu janteun reuas kangge Ni Rutmi dina ngadanguna para mitra. "Ka kota? Sareng saha Yusti ka kota? Nah teu bebe Jaka mah eta Yusti bade angkat ka kota teh?" Tembal Ni Rutmi bari harita kongsi madep ka si Jaka sareng naro saenggalna ka si Jaka perkawis cara Nyi Yusti angkat ka kota sareng saha jeung sahana. "Ari Sugante mah terang Teh Yusti angkat ka kota. Nah malah janten raski mangadanguna geuningan mah. Tadi basa abdi bade ka sasak gede amprok di tengah jalan sareng Teh Yusti. Anjeunna bebeja bade ka kota heula sareng Dirwo. Saurna mah batur sakolana nitipkeun ieu seratan tah kangge ijang
Abdi mah percanten wae ka manehna, da asa teu aya nu aneh pisan komo bari nyebatkeun batur sakola kapungkur. Saprakna itu anjeunna teh langsung we angkat mak. Nunggang motor gede diboncengkeun ku baturna eta. Waler dirwo ku ngajelaskeun ka Ni Rutmi ti awal dugi ka akhir. Justru eta Jak, Yusti teh angkat susulumputan ti imah teh ka emak. Da sakawit nama dilarang, dicaram ku emak kaluar teh. Sabab carogena nitipkeun omongan supados tong ka mana-mana, ieu malah kaluar jeung ka kota. Malah jeung lalaki sejen deui eta budak teh banget. Tembal Ni Rutmi nu ngaraos sewot ku ayana Nyi Yusti nu geus wantun lalancangan jeung lalaki sejen angkat ka kota para mitra. Teu lami para mitra, Ijang datang bari mantun tampok jeung hasilna. Ku teterangna Ijang harita langsung wae nyapa ka Jaka sareng Ni Rutmi, sareng moekeun tampokna dicangkolkeun harita dina tangkal jambu hareup bumina. Tos lami Jak ti dieu. Mak, lumayan lauk teh. Malihan aya nila nu nyasar ka tampok sigana maka bawa banjir hujan basa peuting mak. Kocap Ijang. Bari ulak ili ka jero rumah sabojona teu katinggal di hareup sasarengan tepas sareng ninina. Aya kirang langkung 20 menitan mah Jang, urang di dieu. Waler Jaka ka Ijang. Tur disusul ku Ni Rutmi. Geus Jang, kenteun we lauk mah. Ieu teh bojo maneh Ijang. Kabur ti bumi malah angkat ka kota saurna teh sareng lalaki sejen tuh cek si Jaka. Beja Ni Rutmi harita langsung nyieun Ijang reuas. Ijang nu harita nembe mukakeun kaos nu bolokotaneu tur disampaikeun kana tangkal jambu langsung ngadeukeut ka Jaka nuju calik ditepas. Kumaha maksudna ieu teh? Kabur ka mana mak? Laras Jak dupi naon anu disaurkeun ku mak? Ijang naros ka Jaka. Bari palai terang sanyana naon yen istuning tiasa Nyi Yusti angkat ti imah. Cumoon Jang, justru urang ka dieu bade masiat ieu seratan nu dititipkeun supados dipasihkan ka maneh. Saurna angkat ka kota sareng batur lalakina namina teh Dirwo. Waler Jaka ka Ijang nu ngaraos teu nambihan teu ngirangan panitipan omongan ti Nyi Yusti para mitra. Intina mah Jang, pamajikan maneh geus sulaya. Pami kitu mah ka maneh eta budak geus dicaram ku emak supados tong ka mana-mana. Sing goreng nalikana emak sare beurang anjeunna susulumputan miang ti bumi. Banget eta budak. Campur tembal Ni Rutmi nu ngiring keheul dina kajadian angkatna Nyi Yusti harita. Cobi mana seratan aja dia urang bacakeun. Mitra kaum dangu, harita Ijang maos kana seratanana. Katinggal Ijang nu asa beda ti satadina hatena ngaraos peurih. Asa diturih ku hinis. Sajelas-jelasna eta Ijang maos kana seratan Nyi Yusti. Ukur karasa kapeurih we nu nancep dina jero manahna. Kocapan Nyi Yusti dina seratanana teh kieu sadana para mitra. Kang Ijang sareng emak anu banget dipihormat ku Yusti. Hatur nuhun tina sadaya kasayana akang sareng emak. Ti kawit awal dugi ka akhir ieu hampurakeun Yusti nu kantos ngadamel kana ieu seratan kalayan teu bebeja ka emak dina angkatna. Saestuna Yusti alim ngabohong ku salaresna hate istuning Yusti teu mika cinta ka angkang. Sabab teu munafik Yusti masih kene gede rasa kadeudeuh jeung bogohna ka Kang Dirwo. Nanging sakali di Yusti hampura sareng nuhun ka akang anu kantos nyalametkeun Yusti dugi ka sehat walafiat. Panginten mun teu aya akang anu nulungan Yusti duka kumaha nasibna Yusti ayeuna. Nya ayeuna kersani teu kahaja Kang Dirwo patepang sareng Yusti di jalan sasak gede Gobogan. Memang salaresna anjeunna teh salami ieu sing horeng milarian Yusti. Nu hartosna Yusti oge masih diperjuangkeun ku Kang Dirwo. Yusti nyuhun pamit Kang, kiwari Yusti ngiring ka Kang Dirwo. Nu saurna bade nikahan Yusti ku sacarasa teu sapertos cara akang sareng emak nu geus dadame satadina.
yen cara nikahna urang teh dijelas-jelaskeun teu mutlak dinyatakeun sacara agama urang. Sabab sadayana kabohongan istuni ngakon kawalian tos teu aya jelas mangrupikeun pangdamean urang sadaya harita. Nukur asal tiasa dilaksanakeun icap kobul supados kaayaan Yusti di bumi engkang tong janten fitnah ti para wargi-wargi di mutu. Sakitu panginten ieu seratan akang tong milari Yusti sabab mun perkawisnya urusan jodoh manggeus aya takdirna keur masing-masing nasib jalmi. Oge pamisal resna Yusti lares jodoh engkang pasti ninggal mangsa anu rahasia urang bakal dihijikeun deui Kang. Wassalamualaikum Yusti. Mitra kaum dangu, saatosna Ijang maos kana eta eusi seratan Yusti, Ijang asa ngadadak ngahuleng cicing. Jaka jeung Ni Rutmi anu ngadangu kana kecapan maosna Ijang tina eta eusi seratan Yusti, ukur tiasa memela sabar ka Ijang, supados sabar jeung kedah salaresna sabar. Ya Allah, teu sangka Jang, geuningan kacida pisan mun terang eta lalaki teh urut kabogona pamajikan maneh. Geus digulung tadi teh kurang pongkona maneh nah teu balaka ka uing. Kunaon si Jang teu balaka ti awalna maneh teh? Padahal mah urang teh batur deukeut maneh nu tangtos maneh ayana ka nyeri, pasti urang ngiringan nyeri. Ieu ge asa kasambet sami nyerina Jang urang. Asa dihina salaku lalaki. Cinta jeung asih malah diwales peurih. Tega eta Yusti ka maneh aduh. Ocap Jaka nu ngagondok ku terangna kana ieu masalah. Manehna ngaraos ka babawa nyeri ningal Ijang nu geus dihina harga dirina salaku lalaki. Ya Allah, pantes peuting hate mah teh raraosan teu puguh pisan. Sing horeng sonten ieu urang teh katekanan perkawis ieu. Lain ti urang jauh ti awewe nu geus ditulungan ku urang. Ijang, sabar kasep. Sing sabar, sabab ieu teh yakin cara ujian ti Allah kangge anjeun. Ngan leres eta mah anu diucapkeun ku Yusti dina seratanana. Istuning dan nikah anjeun geh kalebet nama dorot mungguing hukum jantennya wajar Yusti angkat ge da teu aya hak-hak hakikina. Ijang pikeun ngalarangna. Nanging emah palai naros nah janji Ijang ka mah teh leres dilakonan. Saprakna aranjeun sasarengan salami ieu. Taros Ni Rutmi ka Ijang para mitra. Sabab dicarioskeun para mitra, sakawitna kapungku rencanana sarerea dina ayana nulungan Yusti, sadar sumabrah sadayana yen istuning nikahan Ijang jeung Yusti teh ukur nyandiwara. Aya janji Ijang jeung Yusti ka Ni Rutmi, yen sanaos anjeunna sakamar nanging ulah nepi ka janten jinah muhson. Mitra kaum dangu, salangkung nati kitu Ijang ngawaler. Mak, tong hariwang mak Ijang suci ngajaga amanah jeung kasapakatan. Sabab Ijang oge terang mak, kitu nama Ijang ge sadra tina ayana ieu panginten jalan ti Allah kangge akhiran ieu sandiwara Ijang jeung Yusti. Nanging mak aya hiji hal anu ngaganjel mak dina hate Ijang. Waler Ijang nu harita jakangan ukur olohok cicing, sabab geus mulai kaharti perkawisnya diwarana nikah Ijang jeung Yusti. Naon Jang nu janten kaganjelan maneh? Istri da lain, kanyataan teu bogoh maneh. Kitu geuning pantembal Yusti ge teu bogoheun ka Ijang teh. Saur mamahkeun we awewe mah lain Yusti wungkul nu geulis da loba. Anak Pak Haji tadi moge pan bogoheun ka Ijang. Tong dileungitkeun karena naon batur nu geus bogoh ka Ijang. Entong disapirakeun bisi engkena ge Ijang ngaraos disapirakeun. Teu pantes Yusti mah kangge Ijang. Ijang mah da budak alim, budak soleh, nya jodona ge kanu soleh deui, kanu alus deui. Taros jeung tembal Ni Rutmi ka Ijang supados dipungkas wae tong janten kaleulewihan pikir kangge Ijang. Justru eta mak Ijang teh kapalang
Nyaa jeung kapalang bogoh ka manehna. Ayeuna anjeunna angkat jauh ti Ijang. Milu kadirwo asa janten nyeri pisan hate Ijang mah. Waler Ijang. Nu balaka kedalkeun rasa nu istuning jolna tina manah anu salaresna geus kapalang nyaah jeung bogohna ka Yusti dina ayana para mitra. Jang, urang nu tita tadinya ngadengekeun obrolan maneh jeung emak. Janten ngartos Jang. Ye naon salaresna eta ruhal sandiwara nikahna maneh jeung Yusti ayeuna mangartos. Tapi urang ge salaku lalaki ya Jang. Satuju pisan mun dina cara maneh nu geus kapalang bogoh. Lamun dek diperjuangkeun, nya sok perjuangkeun we rasa nu aya. Sabab uing ngartos rasa mana mah moal bisa dipangpalerkeun ku naon oge Jang. Sok Jang, uing ngadukung ka maneh, uing bantu. Pikeun hayu mending ge urang bantu teangan wae eta nu ngaran Dirwo jeung Yusti. Keun we urusan Dirwo mah aing nu ngade ka manehna Jang. Tembal Jaka ngiring kocap dina harita. Nu tangtos na ngadukung pisan ka Ijang pikeun melaan harga dirina salaku lalaki nu sarwana geus dilecehan ku Yusti jeung si Dirwo. Sabar Jaka, sabar. Urang teu kedah kaleulewihan heula nyikapan ieu masalah. Sabab teu sapinuhna oge ieu teh salah Yusti. Pan tadi disaurkeun ku Jaka oge pan ngaranna teh mah dipangpalerkeun ku naon wae ge hese. Nya kitu deui Yusti masih bogoh ka Dirwo sarwana ngarasa sapertos naon anu dirasa Ijang ayeuna. Hese dipangpalerkeun ka mana wae ge. Kocap ni Rutmi nengahan kana kageneuk rasa manah papada masing-masing perjaka harita nyaeta antawis Ijang jeung Jaka para mitra. Teras kedah kumaha mak. Sabab Ijang ge leres pisan saur Jaka. Kahiji ngarasa kahina, kadua geus kapalang bogoh. Ijang alim salilana, kapiganggu ku rasa cinta. Nu teuing kedah ka mana bujeng peuting mah ayeuna we asa kabayang-bayang teras wae Yusti dina juru soca. Kocap Ijang nu kahartos keur kapentang rasa asmara nanging teu daya pikeun ngajugjugna sabab kiwari teuing kedah kumaha jeung ka mana ngajugjug nyi Yusti ayana anu dibantun ku Dirwo teh para mitra. Aduh cilaka Ijang maneh cilaka mah. Ijang kaedanan ku Yusti mah. Aduh cilaka ieu, bener-bener cilaka ieu mah. Geus kaedanan yang geus gelo Ijang ku Yusti. Eta nama wajar sabab Yusti memang geulis pisan. Ujung Ijang saha wae lalakina bakal kapentang asmara rasa mun pajongkok jeung Yusti mah. Manjaka teu redo mah ieu mun Ijang nepi ka kieu mah. Kocap Jaka nu harita geus ningal Ijang nu asa teu kiceup-kiceup acan ngadada kosong paningalanana kabungbuleungan ku kabayang-bayang Yusti para mitra. Ya Allah Ijang si keeling Ijang sebatas ma Allah ulah nepi ka kieu maneh teh Ijang. Ya Allah ampun ya Allah ulah dina naonkeun ieu pikiran incu abdi dugi ka janten kosong paninggalana kieu. Ni Rutmi ngarangkul melas ka Ijang. Kitu oge Jaka nyobi ngeling-ngelingkeun Ijang dina ayana nu geus mulai cicing wae tapi bibirna nyebat nyelukan teterasan ka Nyi Yusti. Mitra kaum dangu, singkat carita harita dinyatakeun Ijang kaedanan ka Nyi Yusti karunya pisan sabab siang oge wengi Ijang teu daek kulem teu daek dahar panonna kosong tinggalanana nu aya ukur kabayang-bayang wae Nyi Yusti. Nya dikocapkeun para mitra di mangsa peuting harita tinepatan peuting Jumaah. Kaleresan ye Ijang teh geus teu dahar ukur nginum wae eta geh kapaksa ku diinuman paksa ku Ni Rutmi sabab ningal kasehatanana nu pika hariwangeun. Ni Rutmi
bari ngarancetan hulu Ijang, cobi naros ka Ijang, ku pangarep Ijang teh tiasa sadar. Jang, Ijang, tong dipikiran wae Yusti teh. Nanging mun Ijang maksa-maksa teuing mah palai keukeu milari Yusti nya hayu urang teangan wae Jang sareng mah. Ulah balik mun teu acan panggih Yustina mah Jang. Kocap Ni Rutmi. Bari ngarepna Ijang teh tiasa sadar ku cara manehna nu banget ka bawah hate kaleungitanana ka Yusti. Nya harita Ijang ge hudang para mitra. Ngadadak awak Ijang asa ku jagjag ngadangu pangajak ninina nu ngajak neangan Nyi Yusti. Nya harita Ijang ge ngawaler. Ma, yakin mate tengah bobodo Ijang, kocapna mata di tengah ngajak milari Yusti ma. Saleres nama Ijang tema sanes edan sanes gelo saminggon ieu kikian wae ku cicing teu geunah tuang jeung nginum. Nanging Ijang teh bingung sabab ka maru maos kolot teu wantun ngalawan. Nutos nyaram ka Ijang tong deui emut. Komo niat neangan sabab manggeus kapalang. Nanging Ijang oge teu wasa sabab kajujuran manah Ijang geus kapalang bogohna mah. Nya ayeuna mah ngajak Ijang pikeun neangan Yusti hayu atuh mah. Ayeuna we ulah ngantosan isuk, mending urang teteangan Yusti ka kota yu mah. Walon Ijang nu asa teu sabar palai saenggalna ayeuna keneh tiasa angkat neangan Yusti para mitra. Mitra kaum dangu, wayah harita kirang langkung antawis jam 10 peuting. Angin oge ngabesat kenceng, dadaunan nu katebak angin asa ngagupay. Nu malihan sakapeung sajurelat kilat ge nandaan caang di langit nu keur poek mongkleng nu nandakeun bakal turuna hujan. Ni Rutmi jeung Ijang dicarioskeun bade angkat ka arah kota. Panyaurna Ijang ka ninina, asa teu kaduga dasarna nu keur kabung-bulungan cinta para mitra. Ma, sanaos jagat nandakeun bade hujan, nanging urang mah maksakeun we nya ma. Sanaos bisi tumpangan ka kota teh acan aya nu laliwat pedahna peuting. Urang bari sabar we ma leulempangannya ngarah ka terminal ma supados enjing aya tumpangan teh tiasa langsung kenging panghareupna. Kocap Ijang bari harita nu geus disalin lain ngangge sarung deui sapertos basa keur ngaririntih sakit. Ijang, tangtos saleres nama moal aya tumpangan pami jagat peuting kieu mah kasep. Nanging mah teh asa bagja sok sanaos ngartos moal kenging tutumpangan di peuting ieu, tapi ningali maneh jagjag teh mah seneng pisan. Nya mama niat bade ngiringan kapal lainna Ijang we. Rumaos mah teu gaduh sasaha iwal Ijang. Iwal anjeun hiji-hijina incu mah anu sok maturan emak. Dina kaayaan naon we anjeun nu sok inggis memelangan pisan mun emak keur gering. Mah susah anjeun nu bejuang neneangan pangabutuh sayak tosna Ujang. Anjeun peurih mangiringan peurih nu pamugi we Yusti tiasa kapendak ku urang teangan ka kota tehnya. Urang tangtos sugan jeung sugan. Aya jalmi nu kenaleun pikeun urang pasti tiasa nepungan ka Yusti nya kasep. Kocap Ni Rutmi harita ka Ijang nu geus siap sagala rupina bekal acuk nu dilebetkeun ka kempek cangking. Oge ongkos sababaraha rebuna kenging kukumpul ladang cara Ijang neangan lauk. Nya dicarioskeun harita para mitra, angkat Ni Rutmi teh sareng Ijang dina peutingan kirang langkung jam 10:30 ka arah jalanan gede nu bade ngajugjug ka arah terminal kota. Neng nong ieu teh para mitra, hapunten kabujeng neng nong dongeng nanya. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu cumarita kana seri ka-13. Sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring. Nyuhun pangapunten kana sabudaya kalepatan sareng kakiranganana. Sapunyere pegat simpai
paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.